Ah, jalan-jalan tuh ke mall. Aku nonton kasih kipi. Buhan teh di rumah wae. Bernaon hari mana neng? Bumbu asin diletakkan. Oh seur tuh jangan gitu mah. Aya nu bisa aturkeun gelas, aturkeun botol. Loba pokona mah. Salingkuh neng iraha salingkuh. Ah, kunaonnya dapat bujang neng buluan. Assalamualaikum RT. Waalaikumsalam. Ayo kalebat sok mangga ayo kalebat. Ayo. Ayo. Menyaksikan like, share, comment, and subscribe. Ah, jalan-jalan tuh ke mall. Atau nonton kasih kipi. Buhan teh di rumah wae. Ih, pan ate keur ngumpulkeun artos, gelis. Ih, atos kanggo naon sih, Aa? Nya atos kanggo ngahalkeun Neng atuh Neng. Oh, selama ieu teh anggap neng teh haram. Sanes kitu maksudna sayang. Anggeus pokona mah ayeuna putus. Aduh. Bernaon hari mana neng? Bumbu asin diletakkan. Harunya Abah kan geus paeh ame hirup deui. Ame hirup deui kumaha maksud maneh neng? Kan cek Abah jeung emak ge keur peuting ngomongna kitu di kamar. Hari kitu maneh ngadenge ngomong naon? Nya lamun paeh letakan we muluna engke ge hirup deui. Hah? Aduh. Assalamualaikum RT. Waalaikumsalam. Ayo kalebat sok mangga ayo kalebat. Ayo. Ayo. Aya naon ieu rame-rame ka dieu? Kieu Pak RT, abdi ndek nyerahkeun awewe anu geus motong bobogaan salakina tuluy digoreng. Yeh, nu bener. Cik urang tanya heula awewena. Cinya neng di dieu. Ditanya ku Pak RT. Duh neng, menewani neuk bobogaan salaki nepi digoreng kitu. Ih, Pak RT, sigan teu apal wae, mentahnya juga udah enak apalagi matengnya. Hah? Aduh. Panggilkan kopi apa di meja tah, bawa ka dieu nyandak. Ya, Abah.
Kunaonnya hendapan bujang neng buluan. Karek buluan ge menirip. Tingali atuh emak maneh. Hah, kunaon kitu Bang, nu si emak. Nu si emak mah geus ngadahar cau. Aduh. Ya, sayang. Kunaon ih meni manyun wae. Ting amat tukang selingkuh. Salingkuh. Neng, iraha salingkuh. Tadi pas nelpon ke HP AA, ning nu narimana awewe. Emang nyarios naon gitu? Nyerosna kieu A. Maaf, pulsaana tidak mencukupi untuk panggilan ini. Aduh. Punten bade naros. Nuhun mangga. Bae naros naon, Jang? Anu jualan petasan paling mana? Oh, di pae ditu, Jang. Diteun Mang Sobri. Ditu mah komplit petasan naon wae. Emang meuli petasan naon sih? Bade meser petasan anu bisa ngahancurkeun, A. Oh, seueur tuh Jang nu kitu mah. Aya nu bisa hancurkeun gelas, hancurkeun botol. Loba pokona mah. Abdi mah alim petasan nu ngahancurkeun eta. Nya terus palaina petasan nu bisa ngahancurkeun naon atuh? Anu bisa ngahancurkeun hubungan batur. Aduh. Keur naon Jim euy? Biasa Jim, keur ngapalkeun tugas sekolah lieur euy. Jim, ari maneh kunaon? Niduhan leungeun, diusapkeun kana tarang. Iya Jim, euy, pelajaran kasih asupna lieur. Non hubunganna niduhan leungeun tuluy ngusapkeun kana tarang ari maneh. Soalna tadi peuting di kamar bapak urang ngomong ka endung urang. Emang ngomong naon kitu? Lamun nese asup, si duhaneura sirahna ngara gampang asupna. Aduh. Jim, eta celana baseuh kitu, kunaon? Jim, tadi tekuat hayang kieu. Lain siga budak leutik ku wae atuh Jim ngompol di calana. Nya, gara-gara tadi lalajo berita di TV. Nan hubunganna ari maneh lalajo TV jeung ngompol di calana. Bohang seur dia. Tadi cek reporterna jangan beranjak kemana-mana. Padahal orang geus teu kuat haki. Aduh.